saat ieu cing aya rahmat sareng salametna cing ditangtayungan dikabul ku Allah kanu kagungan urang sadaya dikabul maksud dijabah sapanajana moga-moga cing diauban ku karamatna bijatna sapaatna moga nyuhunkeun urus urusna sejasim abdi bade pamitan ka para nabi ka para wali ka para mukmin ka para sahabat sadayana ya sejak usim abdi bade diperdi bade ukit gaya sanis anu aya di Makkah, Mesir, Madinah, di Arafah, di Baitullah sejak musim abdi bade disuhunkeun karamatna mendatna sapaatna tasih aulia sehun oge kasaring renganana sejak musim abdi diperdi disuhunkeun doa Cirebon hilirna kasih Syarif Hidayatullah oge kasaring renganana sadayana kusim abdi digupay digawai dina wengi sejak disuhunkeun disakseni bade nyangakeun ati sari pangabakti rasa Allah pangawasa atuan aya di Cirebon tengah oge anu aya di Cirebon tengah nyaeta kayang Galempangan Cingen kayang Rakamanah kayang Mangkon Bumi kayang Mangku Bumi oge kayang Kumis Urung sejak usim abdi bade digupay digawai dina wengi ieu bade nyangakeun ati sari pangabakti rasalah pangawasan singkatan oge sejak anu aya di barak kayang barak bak putih anu aya di nagara Padang kayang Surya Padang kayang Damar Kancana kayang Ratu Galuh sejak kayang Bodol Kasunan Ibu Kasunan Rama moga wengi ieu digupay digawai kusim abdi disuhunkeun karamatna menurutna jatna sapangatna moga sing rahmat salamet urang sadaya
kamana ku para karupun badai nyanga sari pangabakti masalah kawasa gizi nyangakeun pangabakti dekat kantun atuh kaayang tamat anu kasep sakemaran oge ka Raden Balung Tunggal seja si abdi ayeuna diperdi disurkeun pinuana sing ngauban tina non rupi sing ngauban Raden di Balung atuh musim abdi anu aya di bumi kayang gelang kancana oge teu sanes kayang panai domas kayang papanayan sejak musim abdi digupai digawai disunkeun diperdi disunkeun pinuana anu henang ge patuh uripna di dieu nyaeta henang ge patuh uripna anu kakurung ku wangunana anu katingker ku babagaranana anu katinca ketutak pakanana anu kasaeur ku paningranana pilih aya para budiman katingali kurang sadayana kageulehan kakemuhan katinca kaceker kadupak karempak moga disuwunkeun repe aya sanes sim abdi anu kayang manap oge kayang Haji Sapi kayang gedung oge teu ya sanes anu aya di Citarum nya di Bandung nyaeta Raden Kalung seja sim abdi dina dinten atanepi wengi ieu kageri dikageulehan seja sim abdi bade dibukai digawai jeung saksana oge bade nyangakeun
uyuk-uyuk bade uyuk-uyuk nyuwunkeun sing repeh rapi muga-muga bade ngalaksanakeun pirang-pirang kasenianana parayan badda geuning asuna paparosuna ieu dina tutup bagat taun seja ayeuna bari dihormat geus sadayana ayeuna muga-muga taun baru sunat ieu nagara ngesing subur manaloh dinawi muga Allah dinawi aduh ieu teh rajah pangintun parantosan gitunya ya Abah mudah-mudahan urang merdih ka Allah kanu kagungan urang sadaya.